aya di mana orang salat berarti orang mempersiapkan yang maut. Urang zakat mempersiapkan jang maut. Urang puasa mempersiapkan jang maut. Urang haji mempersiapkan jang maut. Urang baca Quran mempersiapkan jang maut. Urang tahajud, urang duha, zikir, maca sholawat, berbagai kehadian-kehadian yakni ngalaksanakeun ibadah eta adalah jang mempersiapkan maut mebeh datang maut. Berarti geus aya cahaya. Nah, tapi cek Kangjeng Nabi tadi teh inggis sanajan urang ibadah baik tetapi eueuh cahayaan ngan menang capek doang. Ngan menang capek doang tai perluna cahaya. Kos kumaha sih cek para sahabat Gusti Rasul eta menang capek doang. Nah henteu nyaho kana keagungan Gusti Allah. Lamun urang ibadah teu nyaho kana keagungan Gusti Allah naon bedana jeung salat budak leutik. Budak leutik salat mah salat bae pantete ge cenah mah salat ge jatuh jauheun kana agungna Gusti Allah sok geura tangan budak leutik lamun tarawih teh Haji Pendi salat tarawihna masa sih babaturan keur sujud di kitu-kitu pelerna eta kan berarti budak leutik sama salat kos kitu mah giliran nya deuk diuk diteuneunnan parantina kol bedug di dieu tah atuh ku eta karana salat budak leutik teh nyaho kaagungan Gusti Allah sanajan capek ibadah lantaran teu nyaho kana keagungan Gusti Allah ongkos salatna budak leutik eueuh nanaonan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Langkung tipayun urang sami-sami nyanggakeun puja sinarang puji ka Gusti Allah anu Maha Suci. Parantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana, terutama nikmat anu kacida pisan ageungna nyaeta nikmat iman sinareng Islam. Shalawat silareng salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam katut ka para kaluargina oge ka para sahabat-sahabatna rauh para tabi'in asnad tabi'in al-mukarramun para alimil ulama para asatidz para tokoh masyarakat bil khusus sahibul bait Kiai Suyuti al-masyhur Uting nu kusim kuring dimulyakeun oge mudah-mudahan urang sadayana sami-sami dimulyakeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Aparatur pemerintahanana nu alhamdulillah aya raja terbawah RT
raja eta panghandap-handapna mudah-mudahan RT ka sorga kalayan inayah ti Gusti Allah alhamdulillah dina wengi Jumat ieu urang ku Gusti Allah parantos dipastikeun kumpul di dieu di kampung sayur atuh beda saeutik C jeung C atuh wajar bae sih dina raraga ngabesuk almarhumah Ibu Murdiah nu anjeunna geus balik ka lembur aslina nu kuari ku urang osok diomong-omong urang teh ngumbara bakal balik ka lembur aslina tah Ibu Murdiah geus balik tinggal ieu nu araya ge bakal barang nu pantes-pantesna balik nu kolot sedengkeun nu pangkolot-kolotna si eta aduh geus kolot mah asal muriang zaitik asana sales mah bae asana ieu nu bakal ngadatangkeun ka lembur asli teu doakeun atuh mudah-mudahan nu ngaji pendit teh dikitu-kitu ge can waktuna batur teu bae sebab atuh nu maot eta nu ngora deui datang ka Haji Pendi teh kesal sial batur deui batur lain geura ka aing can hayangeun lamun urang nyaritakeun tentang balik ka lembur asli atuh resep hayang teu hayang sadar teu sadar bakal bae nu embung-embungan ge bakal bae nu hayang-hayangan atuh komo pokokna nu susah nu sugih pejabat rakyat kiai ustad santri petani bakal paraeh kabeh bakal maraot kabeh Masya Allah urang aya inget ka dinya mata Kangjeng keur cali keur nuju cali jeung para sahabat jol bae aya jelema datang Waalaikumsalam kula datang ka dieu coba Tuhan alimni goro ibal ilmi coba abdi pagahan ilmu nu aneh hayang ilmu nu aneh geus kaharti ku Kangjeng teh pasti ilmu nu aneh teh bisa hiber mun ka sumur ngegejemplung teu paeh lamun ka beulem teu tutung mun dagang hayang untung da ulah cara si eta eta ilmu nu aneh aya jaho ka hate-hate jelema maksudna kan gitu si Kangjeng Nabi apakah anjeun geus nyaho kana dasar ilmu
si kita lalaki Tuhan dasar ilmu naon si Kangjeng geus jahon can anjeun ka Allah atuh jauh Allah mah nu disembah ku kula geus can dilaksanakeun hak-hakna emang aya hakna naon hak Allah teh nu kudu dilaksanakeun eta ngaranna dasar ilmu kituan maksudna hak Allah nu kudu dilaksanakeun teh naon nu kudu dilaksanakeun nyaho teu maneh kapaeh paeh atuh tuh mah sering jajanna manggi anu paeh mah nyak anu paeh tah geus encan mempersiapkeun jang paeh sadar henteu bahwa maneh bakal maot lamun maneh sadar bakal maot kemudian geus ngalaksanakeun jang pibekeleun engke ba'da maot geus jadi eta naon tuh Gusti nya kos kitu naon Umata kula waka nyaritakeun anu aneh-aneh ilmu mah cak Kanjeng Nabi eta beta bekal paeh eta aneh ulah waka jeung hayang segala bisa hiber ulah kos kitu tah mah Haji Pendi geus leuwih teh Haji Pendi mah mun ditanya isuk poe naon nya mah nyahoan wow jago nya mah tuh nah eta Haji Pendi isuk naon poe naon nyahoan nya mah sebab naon isuk bakal anu nagih nyahoan ilmu gaib teh jagonya eta ya Allah ya Rabbi tah cek Kanjeng Nabi geus ulah nu aneh-aneh geus lamun sadar bakal maot mempersiapkeun jang bakal saenggeus paeh eta termasuk ilmu nu aneh guys bari mau balik cek Kanjeng Nabi laksanakeun heula eta ke geus dilaksanakeun eta karak balik deui ka dieu nanya deui hayang ilmu naon eta si lalaki langsung balik mingpiung nyaho teu mingpiung urang dieu nyaho ka mingpiung teh atuh nyaho jeung lembur orang dia aing ge nyaho di dieu jadi mingpiung mah geus teu nyelek-nyelek deui ngaranna mingpiung ngaranna lewosat geus teu nyelek-nyelek eta ngaranna mingpiung nu kos kitu kos jelema ditolak cinta eta mingpiung teu jelek-jelek deui ya percuma nyelek atuh nah eta jelema balik langsung ibadah ka Gusti Allah salat waktu puasa waktu maca Quran mun aya milik sedekah wah getol haju nyana datang deui ka Kangjeng Nabi Tuhan alhamdulillah sakumaha ku Tuhan geus dicaritakeun abdi kita ngalaksanakeun persiapan yang maot waduh deuleu tah tarang harideung tah urutan eta Haji Pendi hideung sarua nya lagi hideung ngan urut budug sugan teh urut sujud ada urut bisul ya Allah cak Kangjeng Nabi sanajan ibadah getol datang ke hari dentara ngaleuwihan malaikat tapi lamun teh mah teh henteu cahayaan Islamna teu bercahaya eta sacape-capena ibadah ge mun cara pare mah gacung hapa tuh
eueuh sia. Suarajan utek-utekan ibadah tapi teu cahayaan eta gacung hapa eueuh sia. Masya Allah. Eueuh naon. Eueuh naon. Nah, nu mantak urang kuari alhamdulillah kumpul di dieu kabeh agamana akur Islam. Sedengkeun Allah geus ngajelaskeun inna dina indallahil Islam. Sainjana agama nu dipikaridho ku Gusti Allah agama Islam. Jadi berarti urang di dieu kabeh geus aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Wa may yabtaghi ghaira islami dinan fala yuqbal. Jelema anu neangan agama beragama salian Islam moal ditarima di akhirat termasuk kana minal khosirin. Rugina di akhirat disate kayak kerecek tak berapa makan Himalaya nu disate paling gak dijemurkeun. Tuh geus ngarasanya asan aing di kulub gitu. Ngomong teh heula nya. Ya Allah. Tapi urang lamun ngalawudu teh kan sok diduaan tah. Diduaan Allahumma ij'alil ma'a tahura wal islama sok macan teh sia. sia gitu ngajawab. Urang lamun ngeureup ka Allahumma ij'alil ma'a tahura wal islama nur. Tuh Allahumma ij'alil ma'a tahura he Allah muga ngajadikeun Tuhan Gusti kana ieu cai suci tuluy nyucikeun wal islama nuro jeung supaya ngajadikeun Islam cahaya. Islamna cahayaan. Aya sahabat daros Tuhan emang lamun Islam na cahayaan aya beda teu? Atuh aya teh Kanjeng Nabi. Kumaha teh bedana? Kanjeng Nabi macakeun ayat famay yuridillah saha jelema nu dikarepkeun ku Gusti Allah ayyahdiyahu dituduhkeun ku Gusti Allah yaj'al sadrahu digajadikeun ku Gusti Allah dadana hatena insyirah jembar lapang yashrah sadrahu lil Islam gitu. Amma yuridillah saha jelema nu dikarepkeun ku Gusti Allah ayyahdiyahu dituduhkeun ku Gusti Allah yashrah sadrahu lil Islam jembar hatena di samping daek narima kana Islam kos urang insyirah jembar cahayaan hatena teh cahayaan cek sahabat teh Tuhan anu cahayaan hatena kos kumaha sing ke eta praktek-praktekna pibukieunana lamun hatena cahayaan Islamna berarti bagus. Di mana Islamna bagus dina harti cahayaan teh na ieu aya 3 rupa. Nomor kahiji cak Kanjeng Nabi resep jasa ngalaksanakeun ibadah. Nomor kedua di mana-mana cahayaan narima kana naon papasten ti Allah. Nomor katiluna bakalna pikiranna ka akhirat bae ninggalkeun pikiran dunia. Tah eta nu kitu cahayaan hatena. Tah balikan deui supaya tenget teh abeh urang cahayaan apa henteu hate urang. Nomor kahiji dibere resep jasa ibadah ka Gusti Allah. Resep beta asal aya tongtrong we haji bae diome. Resep. Nya resep ngombe tongtrong. Tah sarua jeung ngombe tasbih gitu tah. Ieu babacaan mah tilok. Tasbih di kieu-kieu basa. Bawa tasbih. Tuh.
bener babacan mah tiluk babacaan gengan kieu doang kabayar moal ya Allah ya Rabbi eta mah penipu sebenarnya mah atuh penipu eta sampai dibawa aya di wiridanana lain eta Masya Allah nah di mana-mana hate cahayaan wani ngalaksanakeun ibadah embu ngalaksanakeun maksiat eta cahayaan hatena Islamna berarti bener. Nah lamun kuari jelema Islam KTP-na ge malah boga tilu kos Haji Pendi tilunya nama KTP teh oh loba batur mah hese KTP-nya mah tilu eta lah bajingan teh kos kitu eta tilu nah iya KTP nama Islam jelemana Islam tetapi daek ngalaksanakeun maksiat kurang giat karena ibadah maksiat daek leletikanana main gaple lamun aya Islam masih keneh balak genep di kieu-kieu koto kunyana di kitu-kitu tah naonna karangarana jangjang naon ngaranna tah tuh nyawan teh tolol teh coba aju dikitukeun tah cuma hiber teh naon ngaranna jantur aing ge nyawa nang sia kan eta atuh lamun kotok dikitu-kitu teh tah uluna naon tah ngaranna teh dipale eta teh diadukeun bareng segitu eta urang cayur tolol tah kos kitu tah cair eta pagawe man cair eta pertama nah lamun masih keneh daek kos kitu tah ya Islam mah Islam tapi daek keneh main remi daek keneh main catur daek keneh main gaple anu osok di kitu-kitu teh vlog naon ngaranna tuh nyawan bandarna renyana meureun mudah-mudahan kabawa ka akhiratnya mangajinya daek keneh kos kitu minimal boga TV keneh tuh eta nonton TV naon maksudna coba mun pake maca sholawat sabaraha jam eta nonton TV maka mun pake maca sholawat Masya Allah sabaraha ratus urang kieu bae di TV kos du oplo eta sebenarnya teu hayu saya pikir ku otak beres dengar orang kene mah potongan kos kieu atuh aja huis geus lain di hulu ka jembut-jembut pas kene rek nonton TV tah nah geus mulai tah berarti tah Islamna geus teu bercahaya geus teu bercahaya tah Islam mun daek ngalaksanakeun maksiat berarti Islamna geus teu bercahaya lamun geus teu bercahaya sakumahakan Gusti Allah dina Al-Qur'an wa may yaj'alillahu lahu nura fama lahu min nur lamun ku Gusti Allah geus teu dibere cahaya atuh eueuh cahayaan ana eueuh cahayaan teu meunang neuleuh jahe asal neuleuh jahe baju kieu teu kicup-kicup kieu tapi mang uting wajar lah neangan deui tuh saya calonna nah itu masalah dua habak sekali lah tah iya lamun geus eueuh cahayaan hate atuh geus abrut-abrutan maksiat terus Islam mah Islam tapi terus we maksiat mulai tah lamun geus loba maksiat ibadah teh ya ibadah ih sakitu deket ka masjid teu nyaho tihang masjid teh nya deket ka masjid mun ditanya tihang masjid sabaraha wallahu alam weh sia ka masjid emang naon karpetna geus diganti ku bener sia ih wari mah wow hebat biasa nyana kajinya ka masjid goblok jantu cok nya teh keluar deui tolol teh coba itu dilalaga gitu supaya ke masjid. Cuma ke masjid nempo doang di jendela. Ya tuh diganti. Atuh geus ente teu asup-asup acan.
eta berat dekat suka masjid eta ieu cahayaan wa man lam yaj'alillahu nuro wa ma lahu min nur lamun ku Gusti Allah henteu dibere cahaya eueuh cahayaan di mana-mana geus eueuh cahayaan sangheut ibadah teh sangheut asal geus dibere sangheut berarti nutup lawang sorga nu muka lawang tuh dia paling terdes sia horeng tuh ada ya kira-kira ieu mah ngaji nu di dieu kira-kira ieu nu di dieu ieu cahayaan apa henteu sih sebenarnya guys urang mah deuk danya be cak urang dieu mah ngaji pen di cahayaan teh tuh henteu eta ku kabehan henteu cenah deui berarti budak palinter nyaho nyana ge Rusdi atuh gebelek begadeulan eueuh cahayaan sakieu sebab carita TV jana pangbogaan panggedena carita HP boga 3 HP-na atuh carita tilok ngabohong raja bohong atuh geus cahayaan budak ge nyahoan henteu cak cenah geus teu kudu hese-hese teu kudu kakolot ka budak bae biasa kali deui cahayaan teh tuh cahayaan lebentak tawa kula masuk ingin ka dongeng da dongeng nah aya urang kitu India aya urang Arab aya urang Indonesia kabarna urang Indonesia Haji Pendi ya 3 nah ieu cek ya ieu aya kandang embe bau tak kuat-kuat ieu dongeng di Jalaluddin Rumi kedeh ieu pak kuat-kuat coba saha nu kuat di kandang embe ayo embena aya di dinya embena aya di nya bau nya hangseut embena ge aya mulai orang India heula asup urang India ka dinya tahan kunyana geus ngap-ngapan geus 10 menit doang kuatna keluar wah cek urang India waduh tidak nehi cek gitu aduh Masya Allah kekuat cekena guys kekuat nah wari orang Arab dah orang Arab Baduy wah kan biasa orang Arab Baduy makan ngaranna ge orang leuweung asana ieu mah kuat ieu mah asop nomor kadua aja tenang seserian rada deres kuat 20 menit wow nah hampir sarua kan jeung Baduy mah embe tapi kan eueuh masalah tak embe teh eueuh masalah ngan 20 menit doang wah cek orang Baduy teu kuat cek tetap bau biasa nah bagian orang Indonesia Haji Pendi nah asup kadinya karak 5 menit doang embe nu keluar sak embe teu kuat aing teh eta dongeng ongkos anu supaya jeung biasa padahal maknana pohara itu ngarada ge dongeng wali gorenganan aya jelema eueuh cahayaan mah eueuh cahaya embe ge kabur eueuh cahayaan sok di dieu Haji Pendi coba ge Haji Pendi urang geus beres ngariung ke nama maca di dieu tek datang teu kalabur bae ge atuh kutub robana ditinggal kutub robana paling ge jeung si Golib bae di dinya kapaksa Golib ge tah ieu ulah lalawara eueuh cahayaan teh eueuh cahayaan ulah manusia embe ge kalabur bau di samping bau enek di samping enek teh seueul sok saha nu betah deket Mang Haji Pendi ayo coba incuna itu kakek masih ada aja ya kapan nggak adanya nah iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah coba introspeksi ieu keur carita ieu geus kajian ulah nyaritakeun batur
balik ka diri urang ke ai hate aing cahayaan teh sinu sabenerna lantaran tadi lamun cahayaan mah dibere resep jasa ibadah eta kakarak nomor kahiji eta kakarak nomor kahiji tanda jelema nu aya cahayaan dibere resep bae masyaallah waktu salat teh geus ditungguan bae di deuleu deui wah can masih kena jam 10 deuleu oh jam 11 setengah 12 geus siap-siap ya pas jam 12 es eta cahayaan cahayaan masya Allah geus ke malah ka sare cek nya sagedeung deui salat geus tinggalin berjamaah aya cahayaan eta nu kos kitu ngaran beres datang waktu salat qobliyahna ba'diyahna beres eta terus wiridanana komo datang ka haju terus maca Quran ya Allah yang cahayaan eta nu kos kitu tuh kaluar di masjid urang ngantongan duit jadinya aya kotak nah hasungkeun ieu kotak itu dibongkar orang etek urang cayur gegedena urang pondok etalah cahayaan mah kos kitu tah ka budak dede ka sesama nyaah ka saluhureun hormat eta ngaranna aya cahaya nginaheun lamun hate geus aya cahayaan sebab pada dasarna jelema ngudag-udag cahaya lamun Kangjeng Nabi dibahasakeun cahaya diudag kabeh sebab ieu kabeh ge tidak cahaya Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam langit tina cahaya Kangjeng bumi tina cahaya Kangjeng kabeh alam gunung laut berikut hewan-hewan termasuk urang tina cahaya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nah tinggal ieu di diri urang aya cahayaan ta eueuh urang anu ngarti urang nu nyaho urang nu sadar ketika aya cahayaan dibere resep urang ibadah dibere daek urang ngalaksanakeunana dibere tenang yashrah sadrahu lil Islam jembar hate nomor kadua narima cak Kangjeng Nabi tina papasten artina narima Kangjeng Nabi tina papasten teh kumaha Allah bae lantaran hakim nu paling adil iwati Gusti Allah Subhanahu wa taala ku urang apan osok dibaca alaisallahu bi ahkamil hakimin ulah di bejaan surat naon eta eta teh artinya masuk dibaca ge tuh cak nu di tukang alhakumut cenah deui na bejaannya na maksudna mah sarua ondona itu mah alaihissallah ya kabil hakim Allahumma hebat na ngahukuman pang adil-adilna eueuh de hakim nu paling hebat Allah wayana sakitu naon bae keputusan terhadap diri orang terhadap halayak rame terhadap hewan gunung laut bumi keputusan Allah sebab Allah teh ahkamil hakim urang sadar aing dijieun ku Gusti Allah model kos kieu narima urang ngaca ye ngaca dikaca ya Allah ya Rabbi ya abdi ciptaan Gusti alhamdulillah dibere kasep mun kasep teh dibere gelis mun gelis teh sadar tah alhamdulillah loba tah manu kitu mah tah begitu aja pending ngaca aing jore amat nya cek nya ambil jeung nu di Cisoka akur di mana ka di Cisoka teh tuh solear si wanyahoan begitu ngaca teh ieu mah akur jeung di solear mah aing mah ngan ubuntutan doang atuh ubuntutan ge nu kadeuleuh tu kadeuleuh mah aya ge sabenerna nah ieu lamun aya jelema ngaca aing jore amat sih Gusti kunaon si abdi diciptakeun jore tah eta jelema henteu sadar kana papasten ti Gusti Allah panghese-hesena teh sadar jambal kebal di alam dunia ini sakit geus alhamdulillah dijadikeun jelema geus bae sakitu ngeunaheun jadina tenang kana pikiran teh
keur ngaji mah balik bae ka imang ngaja jore aman taingnya. Tuh. Coba gitu. Ketika orang dibere jadi pedagang haju untung baik. Alhamdulillah ya Allah ya Rabbi maha kaya Gusti alhamdulillah. Karasa ku abdi kakayaan Gusti. Abdi dagang untung baik dikocorkeun beureun kakayaan Gusti ka abdi. Loba teh manuk kitu mah. Tapi begitu nyana dagang haju rugi deh. Gusti. Ieu kumaha sih urusanana? Ieu kunaon ieu? Kok abdi dagang tapi rugi deh. Coba atuh. Ka Gusti kos kitu. Tah eta ngaranna henteu sadar kana papas teh. Eta ucahayaan. Hatena ucahayaan. Wa man lam yajalillahu lahu nur. Di mana ku Gusti Allah henteu diberi cahaya famalahum min nur. Cahaya. Di mana ucahayaan eta kos kitu tadi. Tanu mandak kurang kudu ngawauhan nu sugih hirupna. Kudu ngawauhan nu sugih sebab aya nu sugih nya nama hayang dipentak bae. Lamun henteu mentak kanyana benduk. Nah resep aja teh nu sugih eta mah tah. Tuh, hayangna dipentak bahkan teu dipentak ge sok mere bae. Nah, nu sugih eta teh deukeutan ku urang. Bahkan lamun urang mentak anu sejen nya nama benduk. Tah deukeutan tah nu sugih eta. Nu sugih eta teh saha? Nu nyiptakeun langit jeung bumi. Tak maha sugih. Cak Gusti Allah aing ye nu bogana penta ku sia aing bakal mere. Sia teu menta ge ku aing dibere bae komo sia mun menta ka aing. Jeung aing mah resep jasa lamun dipenta. Tur lamun sia menta ka nu sejen ka Gunung Kawi bisa aing mah teu resep jasa. Menta ka pamarentah ge teu resep jasa. Menta ka makhluk ge teu resep jasa. Ka aing penta. Nah Allah meresepkeun jasa dipenta. Haji pendek mun dipenta Gusti bae. Ya, panakol ya. Incuna ge datang ka Tiluk Daek menta. Incuna sorangan, tuh menta sama kakek. Ih enggak mau. Kenapa galak? Ya. Urang lamun geus bisa burak bere eta urang geus bisa make akhlak Gusti Allah. Taqallaku bi akhlaqillah. Allah memere bae terus tah urang ngadeuketan nu maha sugih bae geus ka Gusti Allah. Nah ieu lamun hate urang aya cahayaan, hate urang aya cahayaan, sadar kabeh ge horeganan diatur ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ketika aya seorang waliullah di Baghdad. Begitu manehanna keur di Baghdad. Ternyata horenganan di daerah Tartar keur perang. Terus perang. Nyana ngadenge. Begitu nyana ngadenge, eta peperangan geus mah awewe pararae. Sipil-sipil masyarakat teh budak leutik ke parae. Nyana ngomong kieu ka Gusti. Atuh kunaon eta diperangkeun. Sehingga eta pararae masyarakat emang eueuh nu ibadah, emang eueuh nu sok hudang ti peuting, emang eueuh wali. Pan beureun aya wali, maot aya ulama, maot kudu maotkeun aya diperangkeun ku Gusti. Langsung nyana peutingna sare, barang sare ngimpi kapanggih jeung hiji jelema make jubah terus nyekelan surat eta dibabawa bae. Begitu dibabawa kapanggih teh jeung nyana. Ieu surat naon eta? Ieu surat ti Gusti Allah. Coba tabang bacakeun. Begitu dibaca dina tulisanana aya da'il i'tirad, tinggalkeun ku maneh ngalawan Allah. Tinggalkeun ku maneh nentang ka Allah. Dibaca takunyana sebab Allah mah pang adil-adilna. Eta memperangkeun urusan aing, gempa urusan aing, banjir urusan aing, angin urusan aing. Sia mah sia bae urusan sia cak Gusti Allah. Ulah sok nentang-nentang ka aing make jeung tatanya, make jeung diperangkeun. Loba budak pararae, loba manusia pararae, aya kiaian, aya walian. Urusan aing teh mah sia, urusan sia. Geus datang ka mana sia, dumadeheus ka aing. Hudangnyana masyaallah kaget.
kaget jana dicarekan ku Gusti Allah langsung ditegur make surat model tadi wali mah kos kitu impianana teh hebat aing ngadenge Haji Pendi mangimpi teh ya Allah ya Rabbi diudag-udag genderuwo aya ngimpi kos kitu eta aya deui jana mangimpi naik ka gunung Ragal paling hebat jana mah ngimpi diudag-udag anjing sanggeusna diudag anjing ngajunya anak kagang geus kagang haju hayang kiih manggih sumbur maju kiih ngompol eta Haji Pendi kos kitu impianana masyaallah wali mah tadi tegur ku Gusti Allah make surat tinggalkeun nentang ka Gusti Allah sebab kabeh ge ieu adalah urusan Allah cak Allah sia ulah tatanya kunaon ku aing digempakeun ulah diutang hitung Gusti teh urusan aing kunaon eta teh ku aing dianginkeun ulah make diutang hitung teh urusan aing kunaon diperangkeun ulah make jeung tatanya urusanana teh urusan aing sebab aya jelema anu ku aing di maotanana melalui senjata-senjata melalui pedang-pedang jeung sajabana hakikat nama horenganan eta teh deuk di maotan ngan carana Gusti Allah aya anu raga tangkal kalapa aya nu raga ka sumur aya nu gering aya nu perang aya nu di luhur kasur kieu bae cara kabari ieu teh urang Balaraja datang ke Tangerang jeung ngopi ku pamajikan dijieun kopi dijieunkeun kopi jeung nginum kopi bari ngarokok kieu bae ngana di kasur teh geus beres ngarokok lah aya meureunanan bangsa 20 menit mah pamajikanna ka dinya deui kitu helang ku pamajikan kaji oya gabe pae ngopi can anggeus ngarokok can anggeus nyana ngedang doang gitu mah Masya Allah nu geus dipasangka bakal paeh jasa kamar Haji Pendi hirup kene ngana gua sehat deui malah mah make susuit deui aya jahe ge suit tolol tuh coba lah ieu urusan Allah. Nah balik deh lamun hati urang cahayaan geus moal aya nentang-nentang ka Gusti Allah geus urusan Allah urang tani sageus tani terus parena bagus kabelah dieuna gacung hapa nah urang kan ngomong kok ieu jadi kosia kurang naon si aing pengurusanana iya Allah ya Rabbi Gusti urang maka Gusti deui bae naon Gusti ya kok ieu kurang naon ieu da pupukna dan sebagainya urusan aing teh Gusti Allah siana sing sadar lamun kula inget ka dongeng harita di zaman Sayyidina Umar aya kabeuleman begitu aya kabeuleman di zaman Sayyidina Umar khalifah langsung jelema neangan cai berat cek Sayyidina Umar ulah di pareuman make cai atuh pertentangan antara masyarakat jeung Sayyidina Umar lain kudu di pareuman make cai di daerah ieu aya jelema nu teu ngazakat ulama nyaho tewak si eta hayo bawa ka dia sia dek zakat teh moal geuran zakat geuran dikaluarkeun pareum sorangan seudeuh pareum sorangan tah kebakaran eta ku ahli hakikat maka nyahoan lamun make blambir loba nu teu pareum tapi ku Sayyidina Umar mah ulah make di pareuman make cai sagala rupa moal pareum ribut heula eta tadi nah demantak di pondok kabar ieu kapan kebakaran atuh tinggal sieu bae eta ewak ieu ayo huluna kitu-kitukeun zakat sia ya Allah ya Rabbi lamun urang nyaritakeun antara zahir jeung antara hakikat antara zahir jeung antara batin jauhna luar biasa urang mah make perjalanan zahir bae lantaran ieu qalbuna can aya cahayaan Islam nancan aya cahayaan nah nomor kahiji tadi di mana-mana geus aya cahayaan bakalna hayang bae jeung resep bae ngalaksanakeun perintah Allah ngajauhan larangan Allah takwa ngaranna nomor kadua sadar kada papasten Allah nomor katilu puncakna ye di mana-mana Islamna aya cahayaan nyana berpikiranna ka akhirat bae ninggalkeun dunia dibere tersep kana dunia wa mal hayatud dunya illa mata'ul
guru teu aya kehidupan dunia kecuali barang-barang tipuan. Geus lamun kiai eungkeuy-eungkeuyan ke pendopo neangan dunia kiai goblok. Eueuh tapi di sayur mah aya tiluan lah tilu. Aya tiluan ngacung lib. Ulah neangan dunia. Abong-abong bisa ngaji, abong-abong bisa baca Quran, abong-abong nyaho hukum dipamerkeun pakai neangan dunia. Eueuh cahayaan kiai tinggal kiai berarti ieu eueuh cahayaan tah Islamna. Encan puguh ngajamin ilmu nungtun kadang-kadang ilmu mawa ka neraka. Lamun ilmuna jadi hijab tina cahaya. Nah iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, balikan deui inna dina indallahil Islam. Sanyana agama nepi ka karidho ku Gusti Allah adalah agama Islam. Tetapi Islamna kudu anu aya cahayaan. Sakumaha tadi lamun Islamna aya cahayaan maka aya tanda-tanda. Hiji tanda Islam aya cahayaan daek ngalaksanakeun parentah Allah, embu ngalaksanakeun laranganana. Daek ngalaksanakeun parentah Allah, ngajauhan laranganana. Eta berarti mulai cahaya nomor kahiji. Lamun naik cahaya nomor kadua, sadar kana putusan Allah di diri urang, atawa soal harta, atawa soal penyakit, atawa soal naon bae nu patali jeung diri urang, atawa jeung batur tilok cegekan sebab kabeh ge geus aya tina keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alaihissallah bi ahkamil hakimin. Cahaya nomor katilu ialah cahaya anu bener-bener mantep sehingga pikiranana langsung baik ke alam akhirat. Mohokeun alam dunia dibere resep kana dunia. Etalah nu wali istimewa cahaya Islam anu nomor katilu. Geus urang mimitian tina awal carana kumaha supaya cahayaan eta teh tadi cak Kangjeng Nabi geus encan maneh ngalaksanakeun hak Allah. Naon? Ialah mempersiapkeun jang maot mebeh datangna maot. Eta adalah memerlukan cahaya. Di mana orang sholat berarti orang mempersiapkan jang maut. Orang ngazakat mempersiapkan jang maut. Orang puasa mempersiapkan jang maut. Orang haji mempersiapkan jang maut. Orang baca Quran mempersiapkan jang maut. Orang tahajud, orang duha, zikir, maca sholawat, berbagai kehadean-kehadean yakni ngalaksanakeun ibadah. Eta adalah jang mempersiapkan maut mebeh datang maut. Berarti geus aya cahaya. Nah, tapi cak Kangjeng Nabi tadi teh inggis sanajan urang ibadah bae tetapi eueuh cahayaan ngan meunang capek doang. Ngan meunang capek doang tah ieu perluna cahaya. Kos kumaha sih cak para sahabat Gusti Rasul eta meunang capek doang. Nah teu nyaho kana keagungan Gusti Allah. Lamun urang ibadah teu nyaho kana keagungan Gusti Allah naon bedana jeung salat budak leutik. Budak leutik ku salat mah salat bae pan teteh ge cenah salatna ge. Ja teu nyahoeun kana agungna Gusti Allah. Sok geura teangan budak leutik lamun tarawih teh. Haji Pendi salat tarawihna masa sih babaturan eukeun sujud di kitu-kitu pelerna. Eta kan berarti budak leutik sama salat kos kitu mah. Giliran nah ndek diuk diteunenan parantina kol bedug di dieu tah. Atuh kumaha eta karana salat budak leutik teh nyaho kaagungan Gusti Allah. Sanajan capek ibadah lantaran teu nyaho kana kaagungan Gusti Allah, ongkos salatna budak leutik eueuh nanaonan. Jadi kudu urang teh memperhatikan kemaha agungan Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah nu mantap ibadahna ulah aya muatan-muatan. Sia kunaon eta getol amat maca shalawat, dagang karung abeh laku. Da eta ngaranna ibadah eueuh nanaonan kos kitu. Capek eta ibadah kos kitu. Capek pen.
salina maca sholawat maca kulhu kukulak wanita maca kulhu kabari bulan rawah maca kulhu ngaji dibaca bae ku nanas ditanya ngaji maca kulhu hayang naon sih maca kulhu mah haji nu sabenerna rezeki macet cenah supaya ada jembar bae bisa sugan bae ku kulhu mah ulah kos kitu teh ibadah budak leutik teh mah TK capek eta ibadah kos kitu teh ibadah teu nyaho kana kemahagungan Gusti Allah. Geus bae urang mah ibadah salat ulah aya muatan dunia, ulah aya muatan-muatan selain lillahi taala karak ta eta ibadah nu mantep. Geus aya cahayaan tah mun masih keneh muatan-muatan keneh bae mah cara nu deuk calon lurah. Calon lurah teh kon bebereana pohara jasa eta teh nu kos kitu teh capek gawe teh kapake. Eueuhna naonan sebab sedekahna aya karena hayang naik jabatan. Gitu kene calon bupati, Gus Puguh calon presiden. Utama. Haji penmentas ieu maka ditupan. Ka istana tolol henteu. Mending mun dibere henteu. Dibere onam. Gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ala kadar gambaran hirup sakumaha tadi sahabat menta ilmu anu istimewa ternyata cak Kanjeng Nabi ulah hayang ilmu istimewa geus bae persiapkeun pelaksanaan ibadah jang menghadapi maut eta ilmu paling istimewa. Adapun kadituna lah cak Kanjeng Nabi gampang nu kadituna asal eta hebat karat ngan ulah ibadah ngan sakadar sigada wungkul tapi kudu didorong ku cahaya neangan cahaya na dua cara hiji langsung boga guru aya nu nuduhkeun nomor kaduana babarengan jeung nu geus bisa insyaallah cahaya tersebut bakal nyinaran saetik engke bakal ngarti ketika urang geus ngarti berarti geus aya cahaya teu karasa neangan guru mursyid mah hese urang atuh babarengan besok geura urang lamun sering berejerit babarengan jeung Haji Pendi bakal karasa karung ayam memang ngarti ieu karung ayam cekna teh ieu mah dodet jauh ka dodet segala nah ieu tapos gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah persiapkeun amal-amal jang maut samemeh maut geus maut cara almarhumah Nyi Siti Murdiah kabeh nu dibawa imah nu dibawa salaki ngan sakadar nganterkeun ka kuburan ku ari paring doa-doa anak kitu kabeh katangangan sakadar ngadadahan nu milu aslina ka kuburan mah salatnya na puasanya na zakatnya na sodakoh manehanana milulah ka jero kuburan teh ternyata orang di jero kuburan teh anu sok disebut-sebut cenah urang di jero kuburan teh sempit horeng lega cenah di jero kuburan teh panas horeng tiis cenah di jero kuburan teh poek horeng caang cenah di jero kuburan teh urang sorangan mah horeng rame biasa di jero kuburan teh masya Allah bohong. Eta nu nyebutkeun di jero kuburan sorangan bohong. Nyebutkeun di jero kuburan poek bohong. Nyebutkeun di jero kuburan teh panas bohong. Ternyata Imam Ghazali nyana nyaritakeun di jero kuburan horenganan rame caang rame biasa. Sehingga nyana ngagerokeun ceng-ceng ka dieu sia ka dieu rame amat cenah ka dieu maneh ieu kasep amat saha. Cek nya ieu kula salat teh ieu kula ngabaturan mamang cenah geus terus bae insyaallah terus datang ke mahsyar datang ka ditimbang kula batur ya Allah aya ieu ieu saya ieu kula zakat cenah ya Allah aya ieu kula tahajud teh ieu salat hajat masyaallah barang Haji Pendi teh di jero kuburan aya si hajore amat nya hideung nya jore nya culean deui ya Allah cak Haji Pendi si hajore amat ye bahasa kan batur mah haji ieu batur di mana aya eta nyadapkeun si mbak teh ya batur ieu ya Allah ya Rabbi bakal ngabaturan urang di jero kuburan bohong urang hasud urang henteu salat urang teu zakat urang bakal ngabaturan urang
sok renungkeun ku urang ketika urang di jero kubur bakal boga baturna urang nokos kumaha bakal gabaturan jasa mangkani eta ketika urang sering ngajembarkeun batur jembar kuburanana jelema datang Waalaikumsalam naon ya duh kulat di kamari jandar masyaallah atuh lain bebe aja sia di kamari ya cukup teh 500.000 Pak ieu tah alhamdulillah Pak Haji masyaallah kesia lamun teu boga deui senang hate geus jembar jero kuburan datang ka Haji Pendi Waalaikumsalam naon teh kulat di kamari jandar boan sia ye tuh neangan cara aing coba direk neangan sih atuh geus mabur sia ka ditu lah Masya Allah cek ugal ledeg Haji Pendi eta jempitkeun batur sempit di jero kuburanana ya Allah ya Rabbi dah urang ayeuna nyin masjidan dan kipas di masjid tiis jelema maca sholawat ka tiisan komo ase nu ngaji ka tiisan komo ase di jero kuburanana tiis ya Allah malaikat ieu tiis daun eta teh cek malaikat teh eta kipas anu di masjid bu nyaho kieu mah kula meuli AC cekna ieu kipas anu dipasang ku kula teh anu make nu jore teh eta kipas ge haju leumpangna ge kotek asal dikencengkeun we geus teu bisa muter janana ya Allah eta kos kitu ge tiis aduh nyaho kitu mah kula meuli nu bagus cek malaikat keur ieu sia tah kitu Haji Pendi bapan nyana mah lain meulikeun non kipas malah kipas di masjid dicokot atuh panas kana mah di kuburan atuh cek Haji Pendi malaikat ieu naon li panas nah maling kipas ya mentek sih ada ngaji ke masjid gede ai bebejana mah ka masyarakat teh diganti datang ka kuarin teh datang ka saiki orang diganti ge memang konon siram nah aya Ustad maling ih heran itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah janggabaran urang di akhirat geus dijelas-jelaskeun ku Kangjeng Nabi urang iman ka Kangjeng Nabi percaya ka Kangjeng Nabi urang beragama Islam tinggal cahaya na aya tah henteu sehingga urang bisa ngalaksanakeun naon keyakinan urang sebab aya jelema anu iman ngan disungut doang tapi di jero hate mah henteu munafik wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin tidak sawarehna manusia wa minan nasi may yaqulu aya jelema nu ngomong amanna billahi wa bil yaumil akhir abdi iman ka Allah iman ka yaumil akhir padahal mah wa ma hum bimu'minin teu iman munafik tah mah aya jelema anu iman mah iman ka Allah munafik henteu tetapi eueuh cahayaan imanna Islamna eueuh cahayaan imanna eueuh cahayaan berani manehanana teu ngalaksanakeun kayakinanana nah ieu hampir-hampir urang kos kitu tak kabeh iman ka Allah iman ka Kangjeng Rasulullah iman kana naon anu diucapkeun ku Kangjeng Nabi tetapi ngalaksanakeunna henteu kunaon eta ialah eueuh cahayaan di jero kalbu urang Islamna teh aya cahayaan imanna teh aya cahayaan sok wari mulai bongkar geraku urang supaya aya cahayaan Islam urang aya cahayaan iman urang aya cahayaan Islam babalikna engke kana zahir iman babalikna engke kana batin kana ruhani Islam jeung iman di mana sapagodos pada aya cahayaan wah bakalna istimewa jasa zahirna bagus batinna ge bagus kuayana sakitu teanganlah cahaya di mana sih ayana cahaya di pondok-pondok pesantren tah kadeleuna mah pondok kos kieu teh hina biasa tapi horenganan anu ngadatangkeun ka sorga kos kieu alhamdulillah kos pondok mah tolol sia pondok ngaran doang kampung pondok salilana bodoh heran eng mah tuh ya urang lamun ningali gedung wow universitas wallahu alam ngadatangkeun ka sorga pan teh mentereng hebat
gedung-gedung menjulang orang ke Jakarta sing datangkeun ka sorga teu. Ketika orang deuleu kantor DPR isi ka sorga teu kantor ieu. Tapi lamun urang deuleu majelis talim, deuleu pondok, hina ka deuleuna justru melalui ieu lah pintu-pintu surga terbuka. Teangan cahaya di pondok-pondok pesantren model kos sekarang ini. Hina ka deuleu ku pandangan mata, tetapi mata batin di mana geus cahayaan, ieu teh lain sakadar pondok pesantren, tapi ieu teh adalah raudhatun min riyadil jannah. Seperti etalah ahli-ahli Allah teu perlu mewah-mewah. Ketika aya teu perlu dibangga-bangga. Nu penting ieu adalah ngamakna anak-anak. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Malam ieu urang diundang ku almarhumah Ibu Murdiah, maksudna mepelingan ka urang, wahai ahli-ahli cayur, kula geus balik kalbur asli, ente ge bakal baralik. Ternyata nu ngabaturan kula di jero kubur amal-amal kula, amal salat, amal puasa, amal zakat, amal-amal sedekah jeung sajabana, amal ngaji jeung sajabana. Santri mah ujang ka neraka sebenarnya. Santri mah ujang ka neraka, santri mah kajun HSB ge di kobongna surga. Tuh, siapa teu percaya waduh sagalana. Ye. Cara bae cicing ge di taman surga deuk kumaha tuh. Ujang ka neraka. Demantek santri mah janajan amalna jore pan di ka nerakakeun. Begitu deuk diasupkeun ka neraka aya utawi. Ye, utawi geus kieu geus gede peureup. Ieu naon dia? Ye, kula utawi nang nyeri jurumiah di utawian. Nah, cek malaikat naon sia? Ieu utawi ieu. Cek jana teh kula teh ieu saksi bahwa nyana teh di pondok pesantren. Hindah deui kalawang nu ieu. Utawi aya deui bae di dieu. Terus we ngalawang utawi iku. Malaikat ge sebeleun nya jagana. Ya dijagaan ku utawi iku bae. Bebe jaga Gusti Allah, Gusti ieu ya utawi iku. Lah ka sorgakeun habek tuh. Ye. Batak santri wah ujang ka neraka. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, urang doakeun Ibu Murdiah mudah-mudahan dihampura sakabeh dosana, dilegakeun di kuburanana, dicaangkeun di kuburanana, dibere kanikmatan kubur ku Gusti Allah sehingga nyana bisa tentrem nikmat menikmati naimul kubri. Kitu keneh keluargana mudah-mudahan dibere salalabar tur tawakal, tur urang kabehan ge mudah-mudahan dibere cahayaan hate urang sehingga bisa nempo jeung ngalaksanakeun kana perintah-perintah Allah. Belah dituna mah urang mudah-mudahan kabehan husnul khotimah. Di akhirat urang kabeh menuju surga di bawah bendera Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapkeun cahaya, setelah siapkeun cahaya laksanakeun melalui cahaya tersebut jang persiapan maut abeh urang aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad